komo malam Jumaah teh mararani ya mararani malam Jumaah teh cuma malam Jumaah teh bau durukan aing mah Allahu Akbar dicium ku salaki teh bau autan Bau balsam. bau balsam bau geliga Allahu Akbar sing sarareungit malam Jumaah teh komo bagian dipake sing sarareungit dicium ku salaki teh bucing pol aing mah tak loban cerai aing teh gara-gara jengkel ka pamajikan jengkol mun rerejengan ku kumpulan jeung jalmi-jalmi anu soleh jeung jalmi-jalmi anu sae itu teh matak nimbulkeun dina hati urang teh resep kana kasayan jeung nulungan kana migawena contoh ece tara ngaos tara pangaosan rerejengan jeung sok pangaosan tah eta teh bakal aya cinta hayang milu naon pangaosan aki sok angkat sadayana nu teu diangkatkeun berarti bau kelekna sing tarik kebeukeun dadah siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhaila Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harramas sifah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam arba'un min sa'adatil mar'i am takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrarun wa khulaqahu salihina wa kana rizquhu fi baladihi Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin daramang sadayana Alhamdulillah galaduh artos hoyong seueur artos usaha da kudu usaha itu hoyong naon mah hoyong artos mah tah sim abdi ge ti simpang ka dieu ngahaja rek uleman usaha atuh mah ngaji usaha uleman naon artos teh bahasa urang mah duit ari duit mah kudu diteangan kuring ge ka dieu ngahajan neangan dulur kata kana duit neangan dulur mun geus loba dulur sok loba dukungan tah mun geus loba dukungan kakara loba doa nu ngaduakeun na duit wae puji anu jadi panghias ati puja anu jadi panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla
anu parantos nyiptakeun alam dunia katut saeusi-eusina termasuk urang sadayana salaku manusia anu hadir dina waktu ayeuna. Anu mana nu hadir dina waktu ayeuna teh geuning beda-beda, aya sepuh, aya ngora, aya ibu-ibu, aya bapak. Bantuan atuh ece, aya ibu-ibu, aya bapak, aya duda, aya ran, aya rana, aya ranana herang atau hurik. Oh, rana teh naon teh acan? Janda. Lamun anu ngora keneh ngaranna teh jahe. Janda herang. Lamun geus kolot mah ngaranna jaha, janda hangit. Ana aya nu katilu karunya jahi, janda hideung. Nya janda nya baen hideung teh euceun nu penting ngeureuyeuh ngaji. Ngeunah aing mah nya hideung nya janda ngeunah. Gusti Allah teh anu parantos maparinan mang pirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Nikmat anu kalintang seueur luar biasana lamun teh mah ku urang rek dietang moal tiasa kaetang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun urang rek coba-coba ngitung kana nikmat ti Gusti Allah yakin moal kahitung. Sabab nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana teh baik itu anu karasa maupun teu karasa, baik itu nikmat anu disadari maupun teu disadari. Sabab loba nikmati Allah anu ku urang teu disadari, betul? Seueur nikmati Allah anu ku urang teu disadari seueur. Bahkan buat teh nikmati Gusti Allah teh seseueurna anu teu disadari ku urang sadayana bahwa itu teh mana diantarana? Diantara nikmati Gusti Allah nu ku urang teu disadari. Padahal eta teh nikmati Gusti Allah teh diantarana nyaeta nikmat hitut. Nikmat naon cenah? Ari hitut nikmat sanes. Hitut nikmat sanes. Nikmat hitut teh Bu. Coba lamun euceut teu hitut saminggu we ngeunaheun moal. Moal bucik truk beuteung teh siga teh ngabak-baknya. Euceut teu hitut saminggu moal enakeun. Meureunanda ari geus teu hitut saminggu mah reuas atuh jabat teu ngeunah buru-buru dibawa ka mana? Ka rumah sakit lain rumah makan kadenya. Lamun ka rumah makan kita beuki bucit truk. Ka rumah sakit ka puskesmas ka dokter dibawa. Itu ka dokter kita pas ditanya ku dokter teh cek dokter teh euceut naon anu karaos lah. Aya bingung ieu ngajawab era. Meureun cek itu ibu teh cek euceut teh kapaksa dijawab nyeta dok cenah abi teh tos samingon teu hitut. Oh gitu cek dokter teh muhun cek euceut teh sok cenah atuh ayeuna mah ngagoler urang disuntik jos we dinaon disuntik dipasihan lanong cek dokter teh duh ceuk wayahna ieu mah rada mahal obatna sabaraha 200.000 dibayar golosor sabaraha 200.000 hayang naon hayang hitut nyareatan hayang hitut mahal tuh mahal 200.000 mah teh 2 bedugeun tah. Komo ibu-ibu mah eta teh kudu 4 bedugeun mah teh nongeng na kotakan batur teh. Ngocek lain nongeng teu pararugu eta ngaramet na kotakan batur. Ieu sakedeung ka dokter hayang hitut 200.000 mahalnya. Cobi urang ayeuna unggah dinten berat brot hitut mayar teu? Raos teu? Oh sok emut kana hitut eta teh nikmat. Jarangnya sok aja mun pas dut hitut cek aja teh alhamdulillah ya Allah kosok itu jadi hitut teh eta teh nikmat kade perlu kurang disyukuri minimal pas kurang hitut teh sing inget eta teh nikmat ti Gusti dut hitut cek aja teh alhamdulillah matak akang lamun isukan pamajikan akang hitut jol cai jol cai eta ulah dicarekan mun pamajikan hitu teh cek akang teh alhamdulillah cai datang salah alhamdulillah nah kunaon Kang racang tamat ya caina dutna teh hitut cek akang teh alhamdulillah ya Allah pamajikan abdi teh hitut keneh berarti pamajikan abdi teh sehat
da anu teu hitut bah henteu. Jadi tong dicarekan lamun pamajikan sabab hitut teh ngan kade teu sok sanajan hitut nikmat entong ngadon diumbar dihareupeun salaki. Komo hitutna bau mah lumpat heula we ka dapur atawa ka WC. Bisi era mah api-api we mawa cai atawa naonnya. Ieu mah kena hitut nikmat ger ditabeu dihareupeun salaki. Atuh keur mah hitutna bau salaki teh pingsan. Batur mah pingsan teh diteungeuh ieu mah gara-gara hitut pamajikan. Allahu akbar. Ade tong ngahajakeun sing sopan di masalah kiker si dengdang keur ngadekul bari nyang hareupan kopi bari keur nonton TV gara euceut teh ngalewat ka hareupeunana perepet cek salaki euceut teh beli knalpot bocor tak ulah teu sopan sing kawas keur anyar keneh panganten geuning ceuk hayang hitut teh ditahan da naon daerah itu tekuat hayang hitut da bisi bau nepi ka dikeresekan hitut teh itu. Nah ari geus rumah tangga 1 tahun 2 tahun geus tebikeun ka belasan tahun hitut teh ditabeuh ulah kudu sopan akang sami tong kena hitut teh nikmat ger dibikeun ka pamajikan. Da cenah nikmat pamajikan keur ngagoreng di dapur teh jang euceuk jang akang jang salakina digeroan heula nyi ka dieu. Naon cenah kadieu heula sakedeung disampeurkeun ku pamajikanana teh cut hitut ditewak merek ulah sok sanajan nikmatnya kembali hitut teh eta teh nikmat loba nikmat ti Gusti Allah anu teu disadari cobi ieu eta nu dina salira urang ieu urang sadayana salaku manusia teh lakon khalaqnal insana fi ahsani jelema urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh dina rupa dina dedeg pangadeg anu alus-alusna dibandingkeun jeung doma dibandingkeun jeung monyet dibandingkeun jeung hayam mah urang teh ieu teh nupang sampurna cobi tingali ieu contona we ieu mah tina rambut teh tina bulu jelema mah teu buluan kabeh betul. Tuh da ngewa jelema buluan kabeh mah beda jeung monyet mah ti mimiti hulu nepikeun kana buntut naon bulu hayam ti hulu nepi kana buntut tapi jelema mah teu kabeh naon buluan jaba ngaranna oge beda jelema mah buluna teh beda jeung hayam mah dina huluna bulu hayam awakna bulu bitisna bulu buntutna bulu hayam beda jeung jelema coba jelema mah ti luhur ieu tah bulu nu luhur ieu naon namina rambut turun ka dieu naon namina halis turun ka dieu naon namina bulu mata ieu ka dieu na jero irung aya buluan bulu kahanap naon ngaranna kumis kahanap naon ngaranna jangot tuluy lamun di dieu dina dadana aya buluan bulu udah terus kanap terus tah bulu bitis naon seuri aya nu kaliwat bulu naon oh bulu kewek tuh kaliwat bulu kewek kaliwat buluna oge beda ngaranna oge jabat teh sakabehna bulu tah ieu teh nu aya dina diri urang oge ieu teh nikmat ti Gusti sampean sareng lengkahna panangan sareng keupatna soca sareng pangningalina leres bahkan sanesngan saukur sareng pangningalina tapi soca teh sareng kiceupna dalam urang teu ngiceup peurih moal peurih coba euceuk tong ngiceup we di dieu 5 menit we peurih moal peurih. Jadi intina mah seueur nikmat ti Gusti Allah nu dipasikeun ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana mah sing dijantenkeun hamba-hamba Allah anu tiasa bersyukur kana nikmat iman tena amin ya robbal. Sholawat sinarang salamna mugia salamina dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana Nabi tertinggi anti korupsi, Nabi termulia anti durhaka yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang ila minad dulumat ila nur.
Beliau tiada lain tiada bukan, beliau adalah seorang nabi yang dipuji-puji, yang jauh di mata namun dekat di hati. Nyatana baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibakankeun ka sadaya keluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, termasuk urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun umatna anu turut tumut kana ajaran mantena, oge mudah-mudahan ke di akhirat urang sadayana ngeninkeun kana syafaat di mantena. Amin ya robbal. Bu, Pak, kan? Bener atuh udah jam kuing ieu ieu teh jam anyar menang meuli TikTok ieu teh. Mahal ya teh 25.000. Bu, hoyong kenging sapa ti Kangjeng Rasul? Hoyong. Lamun urang hoyong kenging sapa ti Kangjeng Rasul, urang kudu cinta ka Kangjeng. Mana di antara bukti cintana? Di antara bukti cinta urang ka Kangjeng Rasul teh sing seueur ngaoskeun salat. Siap sholawat, siap. Siap sholawat. Salatullah salamullah ayo ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah, hirupna mugi barokah, rizkina mugi berlimpah, mugi para ulama diparanjangkeun yuswana, tiasa nungtun umatna menuju jalan ka surga. Amin. Salatullah Nuten urutan nyeri huntu ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin pamugi sahibul hajat sareng sadaya karabat, wasilah syukur nikmat hirupna langkung manfaat, pamugi nu bade nikah difafari dan anugerah, rumah tangga sakinah mawadah sareng warahmah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan saksana ausan salawat urang mung sakedik, mudah-mudahan sing janten wasilah tawis cinta urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doana saksana aus dilagamkeun, mudah-mudahan dikabul ku Allah subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Lambung tipayun anu kusim abdi dipihormat tersana sesepuh acara atau cek bahasa ieu nama MC itu kunaon pangna dipayunkeun sabab MC teh eta teh rajana acara nu berkuasa dina acara mah MC sabab sasaha oge teu ditaekeun ku MC mah moal naek betul. Kuring ge lamun teu ditaekeun ku MC mah ngedek boleh beureun di ditu nepikeun ka iraha gitu. Tak dipayunkeun hatur nuhun pangarsa itu tos naikeun ka abdi
tulus atuh cair teh meureun ari geus naik mah. Oke, anu kusim abdi dipihormat sadaya para alim ulama, para ajengan, para ustad ustadah. Kalayan urang doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan guru-guru urang khusus nu aya di wewengkon, khusus nu aya di Kecamatan Bojong Asih. Mudah-mudahan sing paranjang yuswa bari sehat sadayana. Mudah-mudahan dipaparinan tambih-tambih kabarokahan. Mudah-mudahan dipaparinan tambih-tambih keistiqomahan. Utamina mudah-mudahan sing dipasihan karyat sadayana, amin ya robbal. Kunaon pangna ajengan kudu kuat sabab sieun ke bisi terjadi aya ajengan pensiun. Saleuheung alus teh preman pensiun, dari ajengan pensiun mah teu alus, betul? Tak doakeun sing karuat minimal ajengan teh kudu kuat dina 5 rupa. Hiji sing kuat sokona, kadua sing kuat sikina, katilu sing kuat sakuna, kaopat sing kuat sikuna, kalima sing kuat sukuna. Hiji sing kuat nya da ngahuleng ari cenah ngahuleng naon ningali abi kasep teu. Hiji sing kuat sokona, naon soko teh hatena, akidahna tong sampai terjadi kawas aya di batur ajengan jadi pendeta kan teu kuat naonna akidahna sokona teh. Dua sing kuat sikina, naon ari siki teh ilmu. Percanten para guru-guru urang mah marumpuni dina ilmu na mudah-mudahan sing manfaat. Katilu sing kuat sakuna, naon sakuna teh pesakna, biayana, hartana, matak sing bala leunghar ajengan teh, amin amin. Naon pangna kudu beunghar sabab sieun bisa aya deui ajengan pensiun, aya hiji lemur buadak, masyarakatna loba, barudakna loba, masjidna agreng ngan hanyakan nu berjamaahna eueuh, nu ngajina barudak eueuh, sakola agama eueuh, ibu-ibuna komo eueuh. Ditanya kunaon ieu teh masjid aya, masyarakat loba, tapi ieu teh diisieun eueuh nu ngaji, eueuh nu berjamaah. Oh cenah paajenganana teu aya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanes maot cenah Kang, ka mana atuh? Ka Jakarta. Oh nuju refreshing. Sanes naon atuh? Dagang cilok. Allahu Akbar. Lain ajengan ulah usaha, ajengan ustad ge usaha, ngan ulah sampai gara-gara usaha ninggalkeun umat, ngaji ditinggalkeun, pangaosan ditinggalkeun, sakola agama ditinggalkeun, gara-gara usaha. Usaha mah da boga kewajiban, boga keluarga napakahkeun, ngan kade tugas utama ajengan ngawuruk ngaji, ngawuruk sakola agama, ngabimbing umat ngekolatanan berjamaah. Saaya-aya di lemur itu itu kebon, dadagangan, itu dasami si mabdi oge gitu, dadagangan gitu. Sok ngasupan ka warung-warung teh aya pica, kerang pica. Naon pica teh? Kiripik kaca. Sanes tadi abi mah tina sampe teh. Cuman teh kiripik tina kacanya. Pica aya makroni bantap wah kitu keun ada resep loba barudak mah jaba gorengan aya cibay, aya cilok, aya cimopek naon bae. Nu penting tong matak ninggalkeun kana kawajib tugas pokok ngabimbing umat. Kan jadi ajengan tong sieun miskin, jadi ajengan tong sieun moneter tong. Naon sababna? Sabab moneter mah teu wawuheun ka ajengan. Moneter mah teu wawuheun ka ajengan. Ajengan mah lamun aya kahayang teh sok tereh cumput Bu. Bisi teu percaya sim kuring rek naros ieu. Teu ari petani melak pare tah ti mimiti melak hayang ka jadi beas sabaraha bulan? Sabaraha bulan? 4. Petani ti mimiti melak nepikeun ka jadi beas 4 bulan, Pak. Ajengan mah teu kudu 4 bulan saja menjadi beas.
sajam jadi beas. Lamun uih ceramah kan sok dibahanan kardus kan. Nah, sok dibuka ku istri teh di jero teh sok aya beasan sajam eta teh biasa. Nah lamun di dieu teu biasa mahnya biasa beas cau petani hayang boga cau asak sabaraha bulan amlak cau satahun ajenganna teu kudu satahun 2 jam cau asak itu dina dus teh sok dibuka teh aya beas cau asak biasana ngan lamun di dieu teu biasa mah teu Kang Abing tengiringan ibu-ibu ece-ece gitu jadi ajengan tong sieun miskin tong sieun insyaallah barokah sadayana amin ya robbal matak doakeun sakali deui ajengan sing kararu kuat nu katilu teh kuat sakuna sing balaleunghar nomor kaopat sing kuat siku naon siku sing kuat kuda-kuda anak sing kuat wani jeung gelutna naon sababna sabab tidak menuntut kemungkinan aya jelema anu keheul mah gitu sok sanajan lain di lempur naudzubillah itu suatu saat di mana kudu siap. Nomor kalima sing kuat sukuna naon suku teh salirana mudah-mudahan sing sehat gitu sieun gitu rempan keung lamun ajengan pas mararawat bu keung teu keung lain masalah maut nah kumilarian gengkosna ajengan mah hese betul kepala desa mah maut teh babari neangan gantina camat maut babari neangan gantina bupati maut babari neangan gantina tong bororah geus maut jabatanana can beak oge geus loba anu masang balik geus iklan tereh pencoblosan coblos nomor anu ajengan mah aya ajengan maut jol aing mah mau baligo coblos aing aya moal hese milarian gentos nage ajengan mah bahkan memerlukan beberapa waktu mang bulan-bulan bahkan mang tahun-tahun matak singkeung mautul alim mautul alam mautna kiai mautna zaman berilmu mah mautna alam dunia keung alam dunia teh tiiseun jika di kuburan tiiseun ku berjamaah tiiseun ku barudak ngaos tiiseun ku pangaosanana itu matak doakeun sakali deui guru-guru urang ajengan-ajengan urang sing paranjang yuswa bari sehat sadayana amin ya robbal aparatur kepemerintahan dari atasan sampai bawahanana anu hadir sok sanajan tepatus aya anu hadir takaleresan cenah ayeuna teh keur bentroklin acara di mana di desa oge sadayana bapak-bapak ibu-ibu anu rawuh hadir alhamdulillah anu kusim abdi dipihormat bihusus anu kusim abdi dipihormat kersana sohibul bait sohibul makan sohibul parasmanan itu moal gitu moal sohibul amplop sigahna teh nya sohibul amplop saha nu rek amplopan MC moalnya gratis alhamdulillah kang saha kita tadi mah teu acan uningan namina teh bapak naon sohibul hajat teh bapak Wawan berarti bapak hiji-hijinya bapak hiji-hiji ai bahasa Inggrisna hiji naon wan berarti lamun hiji-hiji teh Wawan sinareng ibu naon Nur hebat Kang Wawan mah kebrai wae boga cahaya mudah-mudahannya orang doakeun sahibul hajat tinangtos seueur pengorbanan anu dikaluarkeun mudah-mudahan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sing digentosan kudu manglipat-lipat ganda sing sehat sadayana terutami calon panganten anu mana calon panganten teh eta jenenganana Haiti mudah-mudahan sing sehat panjang yuswa
mudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran dina waktosna enjing akadna sing lancar. Oke, mudah-mudahan sabada di akadan sing janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah, dipaparinan turunan anu soleh sinareng solihah, gampil rezekina sadayana, amin ya robbal alamin. Bu, terus sabar menit ya teh. Wah, stereh cair ya guys, 30 menit. Keraskan ya teh. Siap? Siap sajam. Sajam siap? 2 jam. 3 jam. 4 jam. Tekek atau wing teh ah. Emang nawayang golek. Bu, iya teh. Pas melong kaluhur jadi kieu asa budak TK urang teh balon gitu. Asa keur imtihanan ya teh, asa keur kerajaban ya barudak. Allahu Akbar. Sakakara urang juga budak TK ya teh. Bu, iya teh pangaosan teh dikaitkeun sinareng acara tasyakur binikmahna keluarga sahibul bait dina raraga bade nikahkeun. Dina salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi anu diaoskeun dina muqaddimah. Siap ya Bu? Siap ngaosnya? Siap ngaos siap. Kudu aya kokolnya. Ya teh siap. Oke, kedah dibekel ka bumi. Kedah dibekel ka kudu aya canakeun, kade tong nunut. Sabab lamun ngaji nunutan mah geus sok ripuh ke tungtungna teh, sok salah denge. Kaos aya aki-aki pangajian ngan kitu biasa sok di juru na deket ihang atawa mun teh di juru mah ngan nunutan. Pengajianana teh malam naon? Malam Jumat bari nunutan cek ajengan teh kade satia-satiasa mah sateu acan bobo teh usahakeun tiap wengi teh kudu nyusur heula. Naon nyusur teh? Nyikat, nyiwak, nyikat guntu. Ai si aki da inget sakapeung gitu, kadengena teh nyusu, erna teh eueuh. Datang ka imah langsung dipraktekeun ku si aki. Unga peuting kenyol teh ka si Nini geus menang saminggu. Si Nini penasaran aing ieu cenah si aki cenah mejana teh menang ti ajengan malam Jumaah cenah. Penasaran ini we ka ajengan, tanyakeun ku si Nini teh, Nini cek si Nini teh, yang ajengan leres cenah ieu teh saur jang ajengan teh wengi Jumat teh sateu acan bobo kudu nyusu heula. Si aki unga wengi teh cenah sok ngagantel we ka Nini teh. Ari teh malan ku ajengan teh, Nini si aki mah nunutan, abi mah teu ngomong gitu. Naon cenah atuh? Cek abi mah usahakeun setiap bade bobo teh nyusur heula nih, nyusur nyikat. Oh, cenah teh sini awas aki cenah ka aing balas dendam. Di jalan balik ka imah mangih buah mahoni. Ari buah mahoni rasana kumaha? Ngasaannya bawa aku sini nih, awas ya paling balas dendam. Jol beuting si aki keur di masjid keneh berjamaah isya. Geus kadenge geus adang persiapan si Nini salat. Beres salat buah mahoni dibelah, digelang siata kana naonna, kana susi na teh. Hilang kan awas ya aki. Dah tah beres di masjid si aki biasa sakumaha ungal peuting. Ngan pas hari pas langsung si aki korek euy. Langsung si aki pingsan paitkeun. Tong nunut, nunutan. Siap-siapnya mau nunutan siap. Siap mau nunutan, mau ngobrol, mau amek, mau ngambekan. Siap. Bekeleun ka bumi ya. Terutami panganten. Aya 4 perkara ti antara kabagjaan hiji jalma. Sabriji cenah?
opat di antara kabagjaan hiji jalma ya kangge panganten calon panganten baru oge panganten bari eta mah rek baringung rek bari naon gitu bariekeun hiji di antara cirina di antara kabagjaan hiji jalma teh hiji angtakuna jaujatuhu solihatan hiji gaduh pasangan anu soleh atanapi soleha naon cenah gaduh pasangan anu soleh atanapi soleha nu kumaha pasangan anu soleh atau solehah teh nu disebutkeun soleh aya kan soleh aya nu disebutkeun soleh teh alqaimu bihukukillah wa bihukukil ibad nyaeta jalmi nu tiasa ngalaksanakeun kana hak-hakna Gusti Allah sinareng hak-hakna hamba-hambana Gusti berarti lamun dihubungkeun jeung keluarga nu disebutkeun salaki jeung istri anu soleh solehah teh sajabina taat ka Gusti Allah ngalaksanakeun parentahan Allah nebihan larangan Gusti Allah teh ngalaksanakeun hak-hak anu janten pasanganana mun istri ngalaksanakeun hak anu janten carogena caroge berarti ngalaksanakeun hak anu janten istrina tah eta teh kakara disebut istri atanapi caroge anu soleh atanapi soleh ayeuna urang lalaki heula ya Pak siapa aya Pak aya bapak-bapak aya kopina ditinyeun teu aya ududna teu nikmat pangaosan kopi disuguhan gitu rokona aya opakna aya ngan lamun teu aya mah asing hidang we nyalira ka bumi teu aya ngan kade eta teh anu dibungkusan keneh mah eta teh namina teh kueh deleh eta mah mung saukur di deleh hungkul teu kening dipotongnya ngan lamun nu nakeler lamun kutupna pageuh akur ulah dibuka eta teh namina teh pajangan jangan dibuka uihan deui nambe teh Pak ya lalaki anu soleh teh hiji cirina ya sajabina taat ibadah ka Allah teh ngalaksanakeun hak anu janten istri mana hak anu janten istri teh hiji ayut imaha idza qaimat hak anu janten istri teh kudu dipasihan tuang jeung kade kudu adil maksudna kumaha kudu sarua mun salakina jeung lauk pamajikanana jeung salakina jeung daging pamajikanana kudu jeung salakina jeung nog pamajikanana ge jeung kudu kitu kudu akur ulah ieu ari salakina mah hayo daging sate nog lauk ari pamajikan jeung kurupuk we teueunan ieu mah pamajikan rek ngandahar nog rek nyokot nog ulah salaki mah jeung daging hayo we ari pamajikan mah paling untung jeung peda ulah tapi kudu akur kudu adil kecuali nu teu beukieun anu teu beukieun mah boleh tama da lain salah salaki eta mah pamajikanana teu da aya tuh jelema nu teu beukieun lauk aya teu aya gaduh simkuring gererencangan di pasantren kamari teu beukieun lauk emas teu beukieun lauk nila tapi ari peda beukieun teu kaharti padahal peda oge lah daging hayam tara daging sapi daging domba komotara kan amun geus disate mah beukieun teuing teu naon teu kaharti aya rencangan sim abdi mah hiji deui eta mah teu beukieun kana sangu akeul biasa kumaha atuh daharna si eta mah kudu ngaliwat mun teu ngaliwat kudu dinasgor di kecapan teuing kunaon eta teu beukieun
samu biasa mah Allahu Akbar duka geuleuh duka kumaha ngan teu kabayang ka jadi kembali meunang teu akur ge ari teu naon mah teu beukieun mah teu sadepeun mah gitu ngan lamun sadepeun wayahna kudu akur ulah salakina jeung daging bahkan di restoran ari pamajikan di imah aya we jeung bala-bala jeung asin kunyuk naon asin kunyuk teh iya jadi kudu akur kudu adil ngan kade lain ngan saukur masihan tuang tapi kudu diperhatikeun tuangeunana ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban kade tuangeunana kudu anu halal sabab lamun tuangan anu lebet kana diri urang tuangan anu lebet kana diri istri anu lebet kana diri marurang kalih awas kullu lahmin nabata min haramin pannaru aulabi neraka bagianana lamun di daharna barang haram naudzubillahi min dalik kade perhatoskeun kudu halal kade dina milarianana jatiyahna kudu halal kade bisi ladang riba ladang mau dahareun anu dibikeun ka pamajikan teh bisi ladang ngeser-ngeser wates batur bisi ladang menang nyokot kinu batur kade kudu halal sabab lamun aina haram deuihan nomor kaduana ma daholal haram kharajal haram lamun asup dahareunana kana diri urang kana diri pamajikan kana diri anu jadi budak lamun asupna haram yakin kaluarna oge bakal anu haram akhlakna bakal goreng patut itu ieuna tingkah lakuna bakal awon maka nalika aya murang kalih awon kalakuanana gaduh istri awon kalakuanana kade introspeksi diri urang kade bisi tuangan nu kurang dipasikeun ka murang kalih tuangan nu dipasikeun ka nu janten istri teh bisi barang anu haram sabab lamun asup haram yakin kaluarna oge bakal pagawean anu haram nu awon mata kade kudu anu halal halalang thayyiban kade pasihan tuang teh nu sae nu bergiji gitu usahakeun gitu saminggu sakali mah aya endog aya lauk ini saminggu sakali aya umah poe ge nya leres teu diusahakeun opat sehat 5 sempurnanya eueuh mah ya opat sehat 5 seubeul teu naon anu insyaallah lah hidup poe sakali saminggu sakali mah baler giji adalah di kampung mah daun sampe ge bergiji kangkung eceng sok lah naon we itu babadotan ai beuki mah gitu jadi halalang toy iba kedah halal sek anu bergiji tong salila we pamajikan teh dibere kurupuk pak ulah atuh paingan pamajikan begung kada pagaweanana jeung kurupuk kungkul atuh datang angin rada badag teh ka bawah ngapung pamajikan gitu kade pasihan tuangan anu halal sinereung anu bergiji hiji nah dua wayak suha idak usia pasihan angean pasihan jadi pak kang akang sadayana calon kade pamajikan teh minimal setahun sekali mah kudu dipangbalikeun baju 2 kali mah sabar kali 2 kali pangmeserkeun cek akang ketara abi marumasa ajengan tarapang meulikeun nya abi oge percaya jadi ditu ge tarapang meulikeun pakaian sabab geus hideung sorangan ayeuna geus dipangmeulikeun oge hideung sorangan lain ngan saukur setahun 2 kali tapi tiap bulan oge sok mareuli teu boga duit oge sok ngararajuk ngan kade ceuk lamun rek nganyuk bebeja kasala engke bisi eueuh jang mayat salaki teh ripuh da teu apaleun eueuh persiapan ieu mah jo Senin nganyuk Salasa datang tukang baju tukang barang ka warung anyuk terus
bari jang naurna eta disalaki keneh duitna salakina teh kuat saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan mah mayar ngan satahun 2 tahun mah da TBC atuh salakina teh jo Senin kabancen Salasa Nalangsa Rebo Nomor Kemis Ngalngis Jumat Geuna Sabtu aya nipu Ahad teh maut we salaki teh da loba nu nagih kadenya wawar terus muncul salaki teh rek nganyuk mah ngan lamun ulah kesal teh ulah itunya hartos siap jadi pasihan angean ngan kade kudu diperhatikan angeanana sing sesuai sinarang aturan Islam mun rek pangmeserkeun ku bapak-bapak sing sesuai upami istrina nyalira meser nyalira perhatoskeun ya nu dibeli ku pamajikan teh sesuai teu jeung pakaian aturan agama Islam bisi teu sesuai itu paragi keluar teu sesuai nyari paragi di bumi mah teu sawios-wios gitu masing kaciri dadana oge kaciri susina oge teu naon gitu ejang dibeungan ieu mah sok diame keluar kade bisi nu teu sesuai sinareng aturan Islam da zaman kiwari mah loba pakaian anu mahal loba pakaian anu keren bermerek ngan teu sesuai jeung aturan bahkan loba orang Islam nu geus jadi korbanna loba anu jadi korbanna sekwilda sekitar wilayah dada bupati buka paha tinggi itu teh geus itu ibu-ibu kade nitip komo barudak ngoramanya para pemuda para parawan gitu nu ngarora keneh kade sudah banyak jadi korbanna awewe ayeuna teh tina masalah pakaian teh eta teh ngahaja orang Batur mah orang Yahudi orang luar Islam mereka ngancurkeun Islam teh teu wanieun gelut secara bertemak-temakan mah ngadu pedang panah mah teu wanieun tapi ngahancurkeun umat Islam teh di antara nama melalui tak kade pakaian anak kedah diperhatos kudu anu sesuai sinareng aturan Islam sabab loba zaman kiwari jelema anu geus teu merdulikeun kana angean nu penting keren nu penting mahal nu penting bermerek teu paduli rek sesuai jeung aturan Islam mah diparake nauzubillahi min awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana papondok-pondok makena betul majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur hayang katingali Allahu akbar amit-amit nauzubillahi min kadek angean kedah sesuai sinareng aturan Islam kudu anu nutupan orat rajut kabeh ayaan henteu sapotong-sapotong merecet siga bungkus nangka siga bungkus leupet ari kana orat mah lain mungkus tapi nu beda mungkus jeung nutup mah ari mungkus mah nu di jerona teh kabayang jigah kituna tah kituna teh kabayang kawas leupet bungkus leupet kaciri jerona teh siga kitu bentukna teh beda jeung nutup ari nutup mah dikotok ditutupan ku batok jadi bunyi kan gitu teu kaciri bentuk naonna teh tai kotok nanti sugan kaciri tai kotok nanti bentukna teh reregian dilah kitu teu kaciri bahkan nu di jerona teh teu apa tu pati kotok lu kalain tah eta nutup tah orat teh nutup ari kana orat mah jadi teu katingali si bentuk naonna teh tubuhna teh gitunya
kade yang tong kena zaman gaul ieu nini ka pasar teh make legging. Allahu akbar. Eta suku segede patmot oge make legging. Kade kudu anu nutup satu helai rambut deui katingali ku nu sanes mahramna neraka sia Bu. Kade kudu ngange naon tah kaluar teh. Ngange tuh kudu Bu mending harudang di dunia ditudung atau mending keneh harudang di neraka? Mending keneh harudang di dunia ditudung. Ada harudang keneh can biasa anu geus biasa mah kumaha? Moal harudang kade nutupan mun kaluar ti bumi kedah tudung. Tuh dari nu sok ditudung mah katinggalina ge beda rapih. Ngan lamun anu tara ditiung hek pengajian make tiung beda sok nyengsel tiungna teh. Tong diomek teh ceul atuh aing mah. Apangih we cara ditiung. Jadi kade kudu nutupan orang. Dua, naon cenah nama teh? Pasihan angean ngan kade angeanana kudu anu sesuai sinareng aturan Islam. Dua, tilu, wala yadribil wajha. Ade, iki jangan pernah coba-coba kau. Wala yadribil wajha, menang neungeul kana rarai. Naon cenah? Teu meunang neungeul rarai. Emang menang tunggal teungeul meunang. Lamun tujuanna ngadidik seperti kan istri nusui rek dididik kira-kira ya bakal menang kita gue menang ngantong pupopongkol kade paeh atuh walu teu menang kade teu menang kana rarai pek kanu sanes mah cepret sampeanana ngan kade tong ku bedo-bedohan tong pek ngadidik tujuanana teu menang kana rarai masuk sanajan rek ngadidik. Ima rumah tangga kakarek 3 bulan geus coplok kuntu 5. Allahu akbar. Teu beunang bekas naon goresan anu aya dina rarai, luka anu aya dina rarai mah leungit ka naon naon hese ka naonna leungitna sok aya jelema nu kakoet dina raraina aya nu pernah dijabor hese dan naon teh leungitna teh dina rarai mah hese mata kade teu meunang neungeul kana rarai sok sanajan naon sok sanajan ngadidik tilu bekel kade opat pak siap opat wala yukobi teu meunang moyok teu meunang kade teu meunang moyok tong kena geus lila rumah tangga geus rada heueuh kitu kade ieu mah cok pamajikanana teh rek ka mana bohang seur meureuntek salakina teh rek ka ditu rayud ulah ade kang teu meunang da rayud-rayud ge teh saha akang eta teh teu meunang tuh teu meunang moyok bahkan panggil dengan nama kesenangannya sok bade teteh mangga bade yayang mangga bebeb mangga umi mangga bade ibu mangga bade bunda mangga da teu meser bahasa mah teu meser mangga ngan sing keuna we kana kekecrek sing keuna kana kekecrek ari pagawean ka sawah malah entong bunda geuleuh aing mah bade ka mana bunda eta bade ngaramet Allahu akbar papih bade ka mana arek macul Allah papih jeung bunda rek ka sawah kan lamun arek teh keuna naon da meunang wae panggil namina dengan nami kesayang eta teh cacak dina manggil nama komo deui nepikeun ka naon mah nepikeun ka moyok mencaci maki sagala rupa mah teu meunang cacak dina manggil oge entong kudu teu ngareunahna ulah manggil ka salaki ompong ulah lepet ulah panggil dengan nama yang bagus itu Siti Aisyah gitu kakang jeung Rasul manggilna teh cara manggil ngaran deh tara
Ya Rasulullah begitu manggil dengan naona dengan jabatanana sok kecil pilih caroge kecil teh jabatanana RT ya RT anak ulah we era itu ya RT pamajikan anak bu rete gitu itu panggil dengan nama kesayangannya bagus tong nyebut ngaran dengan kadeknya caroge ka istri tong nyebut ngaran hari si Tidin ka mananya ulah min ulah ulah coba majikan naon udin ke geroan wae maneh teh tong naon tong banggil nang henteu sok komo istri kacaro tilaman gitu ngan ari biasa napan ari istri mah kumaha carogenya bu leres teu muncul carogena nyai kumaha teh mana nuhun akang gitu kan teteh pulan bunda iya papi ibu pulan ayah gitu kan Allah nya pokoknya mah kumaha salaki gitu ari pamajikan mah bu siap bu ya matak akangna panggilna sing mesranya gitu ulah keur ari anyar keneh panganten meni meni teteh yayang kade teh sing salamina ieu mah keur anyar panganten meni wat dituyun pamajikan teh gitu labuh saeutik ge kudu berat ubis nyebut gebis dia ubis teh salaki teh uah nyebut gugah ge manja kumaha ari geus rumah tangga boga budak 2 tilu geus belasan tahun lah lempang ge borah dituyun ditinggalkeun pamajikan di tukang 200 meter salkina geus diharu pamajikan gedebuk labuh gebis nya teh nules ya teh modal rasa kalian Allahu akbar nauzubillahi min kade wala yuqabbih teu meunang moy apalagi moyok anu mencaci maki sagala rupana cacak manggil nama oge teu meunang anu aw kudu anu dipikacin dipikares ku pasang baik ku is maupun ku pameg kade wala yuqabbih akang-akang teu meunang moyok ka istri kade teu meunang siapa ya kade panggil dengan panggilan yang mesra opat sabaregi deui 5 nomor kalima mah wala yahjur illa fil bait teu meunang nyingkahan pamajikan kecuali di limah jadi lamun keur pasea entong kaluar ti imah komo ngadon sare di pos kamling mah nya lain bagian ngarona mah naon sababna sok sieun teh aib keluarga di beda-beda dakar pasti akan kerkeheul nafsuna keur amarahna keur memuncak ger di beda-beda ulah kudu di bumi rek nyingkahankeun pamajikan di kamar atau urang pindah di kamar hiji deui pamajikan di kamar urang asugan dina kursi ulah kadua nah mata kudu di imah teh pan lumayan nalika hujan gede meureun tiris moal susah tinggal ngorona ngetrok kanto tuhnya 5 tah diantarana teh hak anu janten istri lamun pameget tos ngalaksanakeun nu diantawis ka 5 anu neme insyaallah eta teh pameget anu sok mana nu 5 teh siap hiji nyai medang ulang wae hiji pasihan wangen awas nu teu bisa teu meunang balik hiji pasihan tuangen 2 pasihan angoan 3 teu meunang neungeul kana rarai 4 teu meunang moyok nomor kalima teu meunang ngareheng nyingkahan kecuali kudu di bumi siap Kang siap Kang ya di naon repehnya Allahu Akbar tinggal bagian istrieun ieu teh cai teh asal loba-loba teuing ieu teh
cai kangen naon ieu teh nya lah kangen Siraman. siraman ieu teh cai susu aya cai herang aya ieu teh cai ieu sami cai herang ieu teh air murah ieu teh di abdi mah teu paragi ngajampe nu kasurupan ieu teh sigahna ieu nyangka ajengan kasurupan juga anu ieu susu ieu cai naon ieu teh cai bodas cai susu amis henteu nya ieu teh cobian heula ulah Bismillahirrahmanirrahim wah nya amis berarti teu hasil nih parawan kenah ya teh Allah bar tapi cenah cek akang teh naon eta mah bodas da susu mah cenah tara bodas sok coklatnya Kang tapi da nu aya na bodas wios bodas sih mah susuna siap teraskeun siap teraskeun siap bagian istri ya pingkeun istri nu solehah koyong jantan istri nu solehah koyong jantan istri nu solehah istri anu solehah teh itu teh perhiasan paling terbaik betul adunya mataun wa khairu mataiha almar'atus solihah ari dunia teh perhiasan jeung pangsae-saena perhiasan teh nyaeta istri solehah bahkan kubang haji Roma hehehe Rama mah dinyanyiikeun nya kumaha geuningan hah oh tah eta poho deui lah oh kitu we lah pokona mah duh kumaha istri nu solehah ya Bu siap meh jadi istri anu terbaik istri anu terbaik istri anu sae teh idana dorka ilaiha sarotka di mana ditingali kuno janten caroge teh pikabunga itulah istri anu terbaik jadi pas dipandang ku caroge teh bunga salaki teh balik capek gawe tas di kantor tas di kebon tas di sawah sumping ka bumi di bumi nyampak ada istri anu solehah aya bidadari wow kacape kapusing nalika di pada melantai leungit dengan seketika itulah istri solehah ditingali ku caroge teh pikabu di antara ciri istri nu pikabungaheun teh nalika diteuteup ku nu janten caroge teh sok selalu tersenyum ngan lain seseurian teu para rugu senyum terang senyum heeh itu senyum tong ieu mah diplong ku salaki teh manyun we jeung manyun datang salaki ti kebon manyun datang salaki tas dagang manyun datang salaki ti sawah manyun sigah cucurut jeung bujur aseupan manyun we manyun can dibere duit mah manyun Allahu Akbar etah biwir Gusti ku nyungtung teuing salaki teh keur mah capek tas gawe aya permasalahan di kantor datang ka imah pamajikan jam budad jam medun irungna manyung Allahu Akbar salaki teh beuki rieut sirahna teh beuki rieut kitu nu luhur rieut nu handap besok milu hendak mana luhur itu jadi kudu pikabungaheun ya ditingali ku saroge teh sing murah senyum kade tong sigah angkot ceuk terang angkot ari angkot mah nganterkeunana teh kumaha ongkos tah kade cuma tong jigah angkot tong kumaha setoran rada badag rada gede tah senyumna teh setoranana badag pisan senyumna setoran leutik manyun ulah tong sigah angkot kudu full senyum itu teh matak pikabungaheun salah matak awewe mah kudu dandin dun oh sing alus itu diantarana teh kitu kudu dipekerti peperieun dangdanan oge sing naon sing bisa
dari banget mah heuh da geus sakitu ayana da hese dirobahna meureunna ngan ari aya mah da ayeuna mah keur geus zaman loba kecantikan mah aya naon ngaran teh lah eta teh naon hah heuh lah eta tah skincare sok ari aya mah meuli pake eta teh jang saha jang salaki tong ieu mah ari kaluar ka undangan sigah ratu ari di imah sigah hantu Allahu akbar ka undangan mah eta wedak teh 2 cm napel di dieu lipstik pinah pabrikna ka dieu nah ari di imah ya Allah mehong buuk ngawig-wig mamake daster nu geus 7 winu kutang geus potong sabelah kalina geus disambung ku panitih Allahu akbar kate ye ceuk sing pinteng redandan sok saaya-aya aya wedak pake kitu sok sanajan teu ngapoe sawaktu-waktu mah dangdan bungahkeun salaki ku dangdanan acuk ngange-angean anu hebat itu di lipstik sing sarareungit komo malam Jumaah teh mararani ya mararani malam Jumaah teh ceuk Imam malam Jumaah teh bau durukan aing mah Allahu akbar dicium ku salaki teh bau autan bau balsam bau balsam bau geliga Allahu akbar sing sarareungit tah malam Jumaah teh komo bagian dipake tah sing sarareungit dicium ku salaki teh jengkol aing mah tak loba care aing teh gara-gara jengkel ka pamajikan jengkol atuh deng ka pamajikan tara daek dangdang hayo we meuli baju hankem meuli kecantikan hayo ngan dipake sareupeun salaki tara sing pinter dang da kudu dandin awewe dan sing bisa dangdan din sing alus agamana dun sing alus duniana dan teh sing alus sing geulis matak milihan awewe teh nu rada geulis ngan ari kitu buktina nyang geus eta dan ansing bisa kadangdanan terutama dangdanan hat perilaku tong jadi awet teh dat dit dut dat goreng adat dit dut gede hitut ulah bau jadi kudu dang dindun dan bisa kadangdanan diri dohirna di dangdanan batina nu utama mah kudu didang danan mata awewe mah cek bahasa Sunda mah singeunah angen angen heula angen si ngeunah angen angen sing alus budi pakarti da eta anu leuwih utama mah tuh caroge uih ti pangdamelan teh ari istri anu solehah mah buru-buru salaki teh dijemput osok salaki dijemput ceuk mun caroge euceul uih ti kebon osok dijemput taranya Allahu akbar caroge uih dagang sok dijemput taranya deuhan sok enga buru-buru disusut kesangna taranya sok disiapkeun angeanana Allahu akbar disiapkeun anukna taranya kok moci handeutna mah Allahu akbar naon anu disiapkeun nana tuh ieu teh ya cek ya lain heureuh ya teh bener ya cek mun caroge euceul teh uih ki padamelan teh sambut heg suntangan oh sok sasalaman ka caroge Allahu akbar ti euceul sataun sabaraha kali sasalaman ka salaki sakali iraha lebaran Allahu akbar aing mah hayang jadi awewe soleha ari sasalaman ka salaki sataun sakali Umat kowe cuk di antara nama salaki rek uih ki pangdamelan teh jemput suntangan dicium gitu susutan kesangna buka naonna Allahu akbar ieu aing kepala laur aing di dieu mah ibu-ibu teh lain kolor ceul acukna jojokana kolor acukna buka hareudangeun panisang kasih damel buru-buru diukkeun kana kursi heg suguhan gitu
subuhan ti susu kawas ieu mah nu aya we cai herang subuhkeun dengan budi pekerti yang baik akang teh meureunnan capek wih didamel teh nya ieu cai kumamah teh tos disayogikeun tah Pak hapunten nanya sok sanaos cai herang oge dari cai kopi jeung cai susu mah eueuh ieu teh mah ngapa sing leueut meureunnan haus pan dileueut ku saha teh ku salaki teh regot we diinum ku salakina teh cek salakina teh alhamdulillah mamah raos pisan hanaang teh tos teras ayeuna mah pan betah ka salakina teh betul itu bagja atuh boga pamajikan kitu mah Kang aya duitan ari popna teh itu kade cek ece teh bapana bade ibak heula atanapi bade tuang heula atanapi bade tungang heula awaran mun bade ibak heula ieu anukna ieu tos disayogikeun ieu angeanana kitu ceu ari istri anu solehah mah lain ieu mah salaki balik diantep salaki hayang nginum diantep sakalian cek salakina teh mama kita asa wat haus-haus teuing kita asa capek pisan cencik atuh men kacai cek pamajikanana kumaha ari pokna teh nya teu apa lawang dapur kagak kering lom TikTok Allahu Akbar kade itu sayogikeun sagala itu teh istri anu solehah sae eta teh angeunna sae budi pekerti budu pekertina da percuma ari goreng angen nama masih geulis oge leres teu pamajikan geulis kan jam muda jam medut bahasana awan kan janten caroge nauzubillah min kadua awe mah sing ngeunah angeun sing ngeunah sing bisa masak tong imah rumah tangga geus 2 tahun ngan pang set we jeung pangset Allahu Akbar yeun ayeuna mah geus loba al YouTube rek masakna naon ge babari asa daek ayeuna mah kitu sing ngeunah angeun sing rapekan deuihan sing inovatif tong ieu mah enauk teh diceplok we jeung diceplok cik atuh sawaktu-waktu mah disemur dibaladokeun tempe teh tong aya we digoreng tempe unggul bubul lucunan teh di bajuan cik sakapeung mamake baju atuh naon ngaranna teh teh hah cipe gupe hah ai dibungkus sama kutari tapi sok disebut cipe nya dengar atuh sakapeung mah disamal goreng dikecap sakapeung mah sing rapekan iya sing bisa ngarareuna ngangeunang ka sing asa angeun daging tong sabalik teh mah angeun daging asa angeunang ka Allahu Akbar adenya ngan bapak wayahna lamun istri kirang enak pasakanana tong umat anu leres teu ceul tah naon eta tong umat anu kasihan terang kasihan wartos papatahan jeung geureuhkeun secara lembut tong ieu mah pamajikan nyayur pangset bebekeun ringkok bebekeun ka tarang pamajikan atuh jantowo ulah sing lemah lembut sing naon atulah sing bisa ngarayuna cek akang teh lamun pamajikan kurang uyah mama bulan upami uyah seep cenah acan aya keneh manawi teh seep bade dipangmeserkeun meureun geus teh mikir pamajikan teh naon nya salaki meureun diasaannya kina akang hapunten nanya kirang uyah gitu atuh pamajikan salah ngauyahan kalah ku gula bodas tong disemorkeun cek bapak teh alah mamah bapak mah hayang tiba heula sayur asa kolak teh kan gitu meureun ngarti pamajikan teh Allahu Akbar naon bapana amis diasaan alah hapunten bapana nya meureun salah tadi teh nyiuk uyah teh sugan teh uyah meureun padahal gula bodas kitu nya jadi sing naon sing lemah
lemah lembut uihan deui istri teh sing bisa ngeunah angeun sing bisa masak terutama masih ngeunah angen budi pakar nalika ditinggali kuno jantan caroge teh sing pika bunga heun tong ngawiwingki wae kitu imak utang geus dipalian geus make naon paniti salaki balik di masjid teh ya Allah meureunna mikir muka ka imah pas muka imah teh muka panto teh aya anu ngawiwingki keur ieu eta mah make daster nu geus barolong cek salakina teh bari mundur deui Allahu akbar bari babacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aing teh ka imah ka kuburan ieu teh balik teh geus lila dipikir-pikir da bener jalan balik teh dipelong itu dah heueuh imah aing ge sidik-sidik da eta teh sigah pamajikan heueuh pamajikan aing ngan ngawiwingkik meureun gitu kemah geus lila disosonoan balik di masjid teh gabrug digabrug pamajikanana ngan berenang gabrug salakina jejerikan gogowakan paniti sing horeng teh nyugak sabab putangna geus disambungan ku panit kade sing bisa naon sing bisa ngabungahkeun ka salak sing pinter dan nanti salaki oge moal ulah ilikan sejen amun ibuna pinter dan pinter angan nama terutama nama hatena terutama mah perilaku nah hiji eta dua nomor kedua istri anu terbaik teh wa in amartaha atau atka di mana diparentah ku salaki sok turut salaki itu bukan maksiat wayahna wajib taat karena mun dititah maling nauk maulah cik nyai ieu teh asa hayang dahar jeung nauk hayang kampung pan pamajikan teh cenah akang gimana cenah kan teu gaduh urang mah cenah ku nyokot kina sayang anu tatangga ulah eta mah sabab naon maksiat ka Gusti la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq teu wajib bahkan haram hukumna taat lamun berhubungan dosa ka Gusti arwayana lamun sanes maksiat bahkan itu ibadah mah kudu taat kade ceuk mun ku salaki diajakan teh buru-buru entong diengke-engke komo malam Jumaahnya ade mun salaki geus duham dehem di kamar si ngarti tong hayang wae hareupeun pipi masalah geus duham kekeut jangan resep keneh yeuh film dan iklan can tamat kalau sabaraha kali dehem ulah doraka sampeurkeun buru-buru sabab lamun teu buru-buru komo salaki nepikeun ka bobo mah awas dilaknat ku malaikat koyong dilaknat ku malaikat antak lamun salaki butuheun kade entong diengke eta teh parentahna dedehem ulah diengke berikut kewajiban anu sejena sok sanajan da eta teh ari kuduna mah tugas lalaki betul nyeuseuh tugas saha salaki nyeuseuh teh tugas salaki sasapu ngurus budak nyangu tugas salaki ngan hiji awewe mah tugasna teh turut ka saha ka salaki cek salaki nyeuseuh cek salaki nyangu cek salaki popoe cek salaki ngepel salaki da daya kahayang magur itu sarolehah di dieu mah nya ibu-ibuna oge nya ade teu sing dae seseuh anu janten angyan caroge teh nalika hiji istri nyeuseul angyan anu janten carogena itu teh diseratkeun 1000 kasayan koyong kasayan 1000 nyeusuh teu nalika nyeusuh teh 1000 kasayan diseratkeun diangkat 1000 derajat dilebur 1000 kaawonan bahkan dipangmintakeun pangampura ku setiap makhluk nu kacaangan ku panon ageung teu ganjaranana kabita teu oh sok nyeuseun caroge alhamdulillah itunya kumaha cenah dibantuan ku mesin cuci tah
mun dibantuan ku mesin cuci mah meureun ganjaranana teh moal sehebat itu sabab al ujroh bi qadril masako buruhan teh kumaha kaca ngan moal meureun ari sak ngahewang jeung mesin cuci mah nya ngan leuheung daripada henteu teu daripada nyeuseum bari ku kulutut mah mending keneh dibantuan we lah ku mesin cuci. Dua naon cenah nalika diparentah kudu siap taat ka caroge siap taat ka caroge siap insya Allah. Tilu istri anu terbaik teh wa idza ghibta hafidatka fi malika wa nafsiha, di mana ditinggalkan kudu jadi salaki teh sok ngajaga harta salaki jeung sok ngajaga dirina. Mun salaki eueuh teh tong dibeakeun harta teh imah harta salaki beak nu sorangan komo. Dirina teu dijaga deui hade mah wah kalah ngadon ka mana meuni ulah cicing pamajikan mah diim. Ieu mah salaki eueuh teh momotoran we jeung momotoran. Reunian mah reunian nu ngapoe lah tali. Bahkan istri mah kan nalika rek kaluar rek angkat-angkatan teh kudu wawartos leres teu. Euceul ek balanya karanca bakung ka pasar kan itu teh wawartos. Lamun teu wawartos, lamun teu izin anu janten caroge teh do. Eta teh rek balanya ceuk, rek balanya komo deui rek ketemu mantan. Nauzubillahi min eta mah lain dosa eta mah. Dosa. Buadam eta mah. Jadi raksa kade jaga diri, jaga harta suami. Lamun caroge teu aya calik. Lain kuper eta teh calik di lemur teh nu tara kaditu teh sae teh istri solehah. Tong hayu warawiri kaditu kadieu ulah kedah naon istri anu solehah mah nyaeta tatkala caroge teu aya teh harta caroge dijaga dirina oge dijaga insya Allah. Eta teh istri anu solehah. Naon cenah hiji di mana dipandang kuno jantan caroge teh sok naon pikabungaheun. Dua nalika diparentah sok taat. Nomor katilu nyaeta tatkala caroge teu aya sok ngajaga hartana sinarang sok ngajaga diri. Nah insya Allah. Nah jadi eta nomor kahijina naon nomor kahijina teh diantara kabagjaan hiji jalma teh gaduh pasangan anu soleh atanapi soleha. Siap jantan istri anu soleha siap jantan caroge anu soleh siap insya Allah. Tah da kusabab geus lila kami keneh ieu da geus sajam leuwih, geus sajam 20 menit ieu teh ya. Abi biasana tara langkung ti sajam. Da soalna lamun langkung ti sajam mah urusanana ngalembur biasana mah ceuk. Susu aya keneh Allahu akbar si akang aya. Susuna siap atuh sakurang tambahanna ari siap keneh teu? Teu bosan ningali abi? Asep teu abi Bu? Sabaraha tahun ieu? 30. 18 tahun ieu teh. Henteu 15 18 kan. Siap teh terasa naon siap? Sok atuh. 2 menit deui lah. Hiji kabagjaan hiji jalma teh naon cenah gaduh pasangan anu soleha. Ieu panganten bisi tunuhkeun kumaha? Henteu siap atuh. Nomor kedua, aduh sok kurang teras. Nomor kedua di antara kabagjaan hiji jalmi teh nyaeta gaduh murang kalih anu soleh.
aduh murang kali anu murang kali anu soleh teh nyaeta murang kali anu damel sae anu janten ibu Rama. Nah murang kali anu soleh teh itu teh nikmat anu terbesar ageng dibandingkan jeung harta banda, dibandingkan jeung pakaian ku urang ditiboga gede keneh murang kali bisi teu percaya ceu ya ece teh sehat hartana seueur mobilna ge 3 motorna 3 sawahna hektaran kebonna hektaran gitu kebon etana imahna 3 tingkat gitu 3 tingkat teh tingkat handap paragi hayam nu di tengah paragi jelema nu di luhur paragi beurit 3 tingkat pokona mah ngan hanya hal cek budakna teh goreng adat budakna teh goreng kanu jadi kolot ka ece ka akang cik kira-kira harta karaos moal anger budakna goreng moal karasa loba harta oge teu nikmat bahkan harta bandana gede aku budak betul pakai judi teh pakai narkoba teh pakai miras teh kade zaman tiwali keur loba naon ngaran teh judi online sabaraha puluh jelema sabaraha ratus jelema sabaratus kolot anu bangkrut gara-gara ku anakna dipake judo teu apa lu jualan hinjung ka itu hinjung ka dieu da yang ditaur di usaha batur nagih moal ka tadi anggar ka saha ka kolotna bea harta banda kolot teh akibat budakna henteu soleh mata gede keneh nikmat naon gaduh murang kali soleh itu harta banda mah nomor panghanapna murang kali nu soleh mah geus di luhur lamun anu nomor kadua mah sehat ceuk naon cenah sehat kayak teh sehat teh leuwih gede tibatan nikmat naon harta percanten teu ya bisi teu percaya urang contohan ceuk ece gaduh mobilna naon mahal lah Pajero Fortuner kitu anu rame Alphard gitulah buka mobil ngan ece teh gaduh bisul 20 na bujur ya cik kira-kirana ka eta jok mobil anu ngeunaheun dicalikan moal karaos nikmatna mobil teu henteu Pak Haji wah harta bandana loba agremen tereng bumina gaduh pila gaduh hotel di ditu di dieu ngan setrum cik kira-kira karaos moal sugan dipapai pila manehanana dipapai naona dipapai hotelna moal pan si eta mah setrum hayang ka kamar mandi ge di naon ubatur digeneng digeser make kursi roda leres teu ceu ya nu aya we di lembur lah ieu ece teh gaduh kebon tong gede teuing 1 hektar we nya ditaneman ku cabe jeung kadu kan ece teh gaduh panyakit lambung jeung darah tinggi dipelakan sadayana cabena hebat kaduna hebat kan ece teh darah tinggi cik waktu panen kadu mak dituang moal cabe gerenosan moal sabab naon berarti sehat leuwih unggul tibatan harta banda coba lamun ece sehat sok sanajan harta teu loba kan sakalian hayang cengek mah minta ka tetangga ge jadi leres teu usum kado sok sanajan teu gado tangkana meuli nu 30.000 ge jadi teu jadi aya tatangga gaduhun tangga kado piraku teu mere saeutik-eutik acan mah dituang moal tuang lamun naon mah lamun berarti sehat teh saluhureun harta ban ngan aya nu tadi teh budak soleh sok sanajan harta teu pati aya
awak tepati jag-jag geus kolot tapi ningali murang kali soleh akhlakna hebat kacape gering harta bana nu teu aya oge moal ngalakon jadi masalah sabab aduh murang kali anu tah eta teh kabagjaan hiji jalma kumaha carana cetak murang kali anu jadi soleh teh sina daek daek ngaji daek sakol bahkan timimitina keneh kernyieunna kade sing benernya kadenya isukan rek nyieunnya siap rek ngolah kade tong guru banggerebeg itu salat kudu heula salat heula gitu kan dina qur'at uyun geuning yasin heula baca waqiah aduha alam nasro aing cenah teh iraha mukana ieu kade kan geus kuat minimal wudu heula kade wudu heula itu bacaan heula bismillahnya gitu sampai eta teh rek naon rek mencetak murang kali anu soleh soleha itu ti awalna keneh maka bahkan dimiladian calon lagi kan tos dinaon diatur tun kahul mar'atu li arba'in limaliha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha tah eta anu paling penting nama agama mun bisa mah opatanana neangan pijodoh teh usaha teh tingali hartana yeuh tingali keturunanana yeuh tingali kageulisanana yeuh tingali agamana ngan eta teh kumpul opat teh aya nu geulis aya kan si eta mah goreng adat aya anu beunghar hanya sok ciri goreng kata tangana oge aya anu jabatanana alus ieu teh anak anu hanya sok popoyok ka batur hese neangan anu lengkep dengan kade pepeujeuh manu kaopatna kan parbidati din agama itu agamana eta anu paling utama mah itu istri terutama ari istri mendasok rada sesanya beda jeung pamaget cek paribasana pamaget mah pulah pilih ari istri mah hese hoyong naon teh hoyong pulah pilih teh mata ti awan oge tos diatur rek ade nya besok siap kudu heula siap kudu heula nya kade kudu atuh cenah meureun batalkeun we nu penting geus wudu heula babacaan kade tong jojol kabres kade bacaan kang kadenya nyen anu kakilu kaopat teh kade itu babacaan heula wudu heula tong paya euceun akur mau baju buka belor kapara kutang buka bernyangsang belor kana pantau nyangsang biasa laki subuh terek berjamaah ribuh katingaleun geus rek komat nyokot sorban salah di masjid diseungseurikeun ku batur sugan teh naon jeung serikeun ka aing sugan ka aya naon dari ngareret ka gigir naon aing teh mau utang sugan teh sorban peke utang nyangsang kade gerbegantan make solendangnya saenya ieu teh solendang nabi badag ieu teh loba kagunaanana teh ieu lamun keur ceramah ngesang eueuh tisu pake nyusut kadua mun keur ceramah aya nini nunutan digablok ku ieu teh badag nomor katilu anu paling penting mah lamun berkat teu kawadahan sorban ieu badag keneh sarung kitu nya ambi teh ka mana naon murang kali anu soleh didik di awalna nalika engke kade didik kudu sina rajin rajin ngaos hese ana budak teh komo geus kaluar SD teh sakola agama teh geus amat pokona di ditu mah di dieu kumaha sami berarti akur keneh atuh ari sami mah nya atuh sakola agama geus eureun mah kade wayahna ngaos mah tong eureun sok sanadyan geus kaluar SD geus SMP geus SMA pepeuriheun masantren kanu jauh henteu tah di lembur mah kade teu kenging eureun ngaos nu janten sepuh sing tegas itu sing tegas eta teh cirinya kolot ka budak lain diantep budak teu ngaji diantep budak teu sakola agama diantep lain eta mah lainnya nu kitu mah justru bakal ngaruksak ka budak ngaruksak ka urang dua lami tereh balik ya nomor 3
nomor 3 namanya eta wahulatauhus solihin, jalma anu diantara kabagyan hiji jalma teh reurejeungan jeung jalmi anu soleh jeung soleh ade jalmi anu soleh. Jadi urang teh mun riruungan teh kudu jeung nu saroleh jeung ahli sae. Naon sababna? Sabab cek dina katerangan itu anna mujalasata ahlil khair, anna mukhalifata ahlil khair wa mujalasatahum tajramu fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu amal ala al amali bih. Mun rerejeungan ku kumpulan jeung jalmi-jalmi anu soleh jeung jalmi-jalmi anu sae itu teh matak nimbulkeun dina hati urang teh resep kana kasaean jeung nulungan kana migawena. Contoh ece tara ngaos, tara pangaosan, rerejeungan jeung nu sok pangaosan. Tah, engke teh bakal aya cinta hayang milu naon? Pangaosan. Ah, asa hayang euy. Kadengnya we ku babaturan teh. Engke teh bakal ditulungan behan. Nya ceuk atuh hayu urang resep pangaosan mah nya jeung abi. Ceuk ece teh rasok aya koropak, cenah abi mah teu boga duit. Ku ece dibere ieu. Ah, itu sabalikna kama anna mukhalitat ahli syari wa mujalasatahum tadrusu fil qalbi hubasyari wal amala bih. Mun rerejeungan jeung jelema goreng ngariungan, rerejeungan campuran, yakin itu teh bakal nimbulkeun nah hate teh jorojoy bakal aya nanamkeun benih-benih hayang resep kana kaonan. Resep ridiungan jeung jelema tukang mabok teh nah hate teh jorojoy asa hayang ngasaan. Itu atuh ku babaturan teh dibere. Ah, sargot mah kan gitu. Akhirnya kumaha? Akhirnya terjadi. Mata kudu jeung anu mata kering muncul dina bahasa Sunda mah gitu, muncul bahasa urang mah mun rerejeungan naon ngaranna teh jeung tukang minyak abawa seungit sok sanajan teu meuli atuh meureun kaolesan sok sanajan teu ngahaja diolesan atuh pagasruk meureunna jadi naon rerejeungan jeung tukang lintarasi tukang naon nyeun bedog teh ngaranna teh panai sok sanajan teu milu bakal kapetelan teu ngalaksanakeun ngan rerejeungan jeung jelema goreng anger kababa naon teh si itu ge basa eta teh aya itu mata naon rerejeungan mah sareng jalmi anu sae itu kawas santri mun santri daek rerejeungan di pasantren jeung ajengan pan milu kabagian pipiti wae mah sok sanajan ajengan nama pipitina 2 katamahan jeung amplop itu santrina mah anger we pipiti hiji kan lumayan sabab gaul jeung saha jeung ajengan deket jeung ajengan ku ajengan dibawa diajakan itu ajenganna mah lamun ceramah teh kan aya dus isina teh naon tadi teh beas tahu opak ranginang kue itu sadus badak kan santrina mah lumayan we kitu aya mawa sok sanajan teu akur oge biasana mah gitu ah gitu nah gitu jadi rerejeungan jeung jalmi soleh ge sapertoskeun kitu bakal naon bakal kacanakeun matak almarhum ma'aman ahaba ari seseorang teh bakal jeung jalmi anu dipikacin di dunia resep kasih eta engke di akhirat bakal dikumpulkeun jeung si eta di dunia resepna ka artis ka penyanyi nu teu para ruguh nu ngumbar aurat dan segala rupa tah engke di akhirat teh bakal jeung si eta di dunia resep wah cenah aing euy bahkan selfie foto bareng wah bangga engke di akhirat babak ieu babarengan jeung si eta mun si eta ka neraka bakal ka neraka tapi lamun urang resepna ka jalmi-jalmi soleh ke di dunia urang ngaidolakeun na jalmi-jalmi soleh insyaallah engke di akhirat oge bakal rerejeungan jeung jalmi-jalmi soleh deui mata urang teh sing rajin rerejeungan jeung jalmi-jalmi soleh sing daek pangaos eta sing daek pangaosan kan rerejeungan gitu sareng ahli pangaosan nomor terakhir di antara kabagdaan hiji jalma teh wa kana rizquhu fi baladihi nyaeta rizkina aya di lemur jadi usahana teh di lemur lain ulah keluar lain ulah ka kota beda we
aya nilai spesialna usaha di lembur mah naon diantarana tiasa kumpul jeung kulawarga aya nu pangngeseuhkeun aya anu pang nyangukeun mun cararangkeun aya nu pang mencetankeun coba lamun tebih ti keluarga di kota di luar di ditu nyeuseum sorangan hayang mam sorangan nyangu atawa meser terusan hayang dipencetan muruhkeun itu leuheung lamun aya itu hayang aya harita heker eueuh gitu. Jadi aya nilai plusna mata lamun rezeki di lemurna di antara teh usaha di lemurna eta teh mangrupikeun kabagjaan hiji jalma maka mudah-mudahan urang sadayana sing seueur rezeki bari barokah sadayana dibakeleun ibadah ka Allah amin ya robbal sakitu anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan aya manfaatna amin ya robbal alamin sakali deui urang sasarengan ngadoakeun ka calon panganten anu insyaallah dinten enjing bade diakadan ka palimana ka simpangnya ka mana burujul ka burujul wah ngaliwat ka simpangnya ka burujul orang doakeun mudah-mudahan sing lancar sagala rupina nalika diakadan sing lancar mudah-mudahan sing sehat nalika tos diakadan sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah dipaparinan turunan anu soleh solihah sadayana sing gampil rezekina kulawargina dua keluargi khususna sinaran karabatna ti dieu oge ti calona ti ditu mudah-mudahan sing sarehat sadayana sing paranjang yuswa naon bae anu parantos dikorbankeun harta banda tanaga emutan mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala kasayanana jaga kapenakina poenan kiamat kalayan di duniana mudah-mudahan digentosan kudu manglipat-lipat ganda Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cekap sakit wae nya ngan sateuatan simkuring lungsur ek dieueut deui susuna karunya nu geus ninyuh ngancai mah moal dibuka sanes sepeda cai heran sanesnya hawatos lebar jadi eueut dibuka tapi teu dieueut sakitu Bu Bapak sadayana terutami para sepuh hapunten anu kasuhun tinangtos seueur kalelepatan sim abdi boh tina cariosanana kirang entek seureuna kirang merenahna hapunten sakali deui pami atuh aya banyol saulah saalit mah eta mah etang lanong tunuh sakali deui hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan manfaat hapunten anu kasuhun kasadayana buah tomat buah peuteuy amat euy gitu naik sado ka Cikajang gitu amun pidato matong sok panjang-panjang bisi beuteungna ku kurubukan handuk karek dibere duka moal nama keun bae nu penting berkatna loba sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kela sateur acan abdi lungsur aya pamunut ti abdi hapunten kasadayana nyuhunkeun kekompakan anak kasadayana kieukeun sadayana pandangan cangkel teh ci sok kieukeun kepalkeun tanganna Bu Pak ci sok angkat sadayana nu teu diangkatkeun berarti bau kelekna sing tarik kebeulkeun